Mitra kaum dangu mangga urang teraskeun deui bahasan perkawis laki rabi anu islami. Eces aya hal anu langkung penting batan harta banda. Balayarna perahu laki rabi anu baris mampu ngadalikeun segala situasi sareng kondisi. Cindekna sikap anu tangguh nalika mayunan kaayaan hirup nu aya patalina sareng harta banda. Daapan pangaruh harta teh ageng pisan. Paminuju sagala aya nafsu sarakah teu boleh ngeleketek. Sangkan harta langkung seueur nu antukna teu malire mana nu halal mana nu haram. Dapon beunghar we. Nya kitu deui pami katarajang miskin, malarat rosa balangsak timbul sikap aral subaha. Pangrasana diapelainkeun ku Gusti. Eta kaayaan teh sami baris tumiba kana kahidupan laki rabi. Tegesna ujian ku palantara harta bana tos moal boa baris dipayunan. Gesan ngungkulanana nya peryogi papagon anu tiasa ngarengsekeunana malah mandar laki rabi aya dina ridho Gusti. Nalika beunghar muji syukur kanu agung. Nalika diuji ku kamiskinan tetep sobar sareng tawakal. Itu rupina kanggo ngungkulan harta banda supados urang teu cilaka. Kumaha ayeuna turunan pangkat atanapi kadudukan atanapi tahta minangka rarangkeun hiup anu padami kapalai. Mohon saha atuh anu teu hoyong janten jenengnya geuning manipa boro-boro anu hoyong janten jeneng teh. Saha atuh nu teu palai janten jeneng nu dipihormat angot keur pangkat teh apan ngajina ageng. Ta eta rupi namanya. Gajihna nu ageungna tah nu pada maro teh. Gajihna nu ageung kitu tah. Sarios ari nalika sidang kitu kulem tibra. Da digetos digaji ageung teh nya. Janten munasabah oge pami istri kataji kapati-pati ku pangkat. Nya pangkat nya turunan ningrat. Aduh eta mah bicara pisan atuh eta mah nya. Afdol kitu nya. Nya kitu deui pamegah kataji ku istri teueuh wajah. Darah biru datang pos bakal pada ngambean pada mihormat teh. Kiranya aya di sisi neranana ieu. Ngalawaluh erek hajat. Kaleuwih mah teu isah mun gaduh saroge pangkat alim tebih angot pisah. Hayang pacaket we nya gaduh saroge pangkat mah alim pisah bilih aya pelakor. Naon pelakor teh Bu? Pelakor nya perebut laki orang kieu. Sok sanaos kitu tahta sanes jaminan laki rabi langgeng abadi margi sakumaha harta sareng rupa pangkat oge aya watesna. Ayeuna janten pangkat pajabat tos pangsiun jadi rahayat. Ayeuna jadi gubernur isuk mah boa jadi tukang cukur. Pamitea mah laki rabi dasarna muru pangkat nah pamitos janten pangkat cinta kadeudeuh sareng kanya luntur. Kana kitu pami teu gaduh bekal hirup mah. Tapi upami gaduh papagon mah moal margi dina dirina tos nyampak kasadaran yen sagala rupi nu aya di dunya mah baris barobah teh. Janten sanes lepat pami urang kataji ku pangkat nanging supados maslahat peryogi di jajaran ku papagon sanesna dina hal ieu papagon agama pituduh ti Allah Subhanahu wa taala. Nah kitu deui pilihan harta sareng rupa sakumaha pidawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dina hadis di luhur tadinya.
sangkan rumah tangga tinekanan kenging kauntungan teh kedah nyepeng deleg kana tetekon agama. Kecap untung biasana sok dipapandekeun kana materi tangtosna taya lepatna. Nanging duni maksud untung di dieu mah tegesna untung nu sifatna lahir batin. Sanes mung untung wangun materi, laki rabi dejeran agama nyatang tosna baris mawa kana kauntungan lahir temu kaning batin dunya rawu akhirat dasangam tadi ge laki rabi muslimah sanes kanggo ngaguguk karep nafsu tapi kanggo silih pikanya silih pika asih geusan metik ridho Gusti ku syariat laki rabi kitu tabu Pak. Laki rabi nu islami sakumaha pidawuh nabi tegasna mah didadasaran ku niat karana Allah. Ulah dasar karana kabogoh wungkulnya kedah karana Allah dilengkepan ku karana Allah. Nya kitu deui udaga nu bade disungsi taya kajaba angin karidoan mantena. Upami papagon ieu tos janten cepengan pageuh sagala rupi pangrobeda hirup. Salami rumah tangga baris kaungkulan atau nabi baris dibantos pitulung Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadawuh nu hartosna sing saha anu nikah kalayan niat karena Allah atau nikahkeun budak anak karena Allah tangtu manehna boga hak menang pitulung ti Allah. Hadis riwayat Imam Ahmad. Kukituna pilihan utama ngawai itu laki rabi ulah mang deui nyatana papagon agama sakumaha dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami pilihan laki rabi mayunkeun rupa harta sareng sakeseler baris ngapilainkeun agama ulah samat kaniaya pami laki rabi rentas di tengah jalan gerak pami agama jantan cepengan utama mah pilihan rupa baris kaaping ka jaringmu hundaapan sanggem tadi ge rupa mah aya watesna kagelisan kakasepan katawis endah mangsa keur anom ari tos sepuh sadayana tangtos ngamaklum tah kagelisan kakasepan ahlak mah baris manjang satungtung laki rabi keur geulis nyaah tos peot langkungnya nya ulah ieu mah ari keur ngora we keur anom we nyaah ari tos jadi nini tadi persea lah cilaka nunjuk gandang pertengtang cinta tiada tanding tos taweh wo langkung kedah langkung tip kitu da tulunganeun gitu harta banda sanos penting dina laki rabi langkung penting deui agama ari margina harta banda sok mawa mamala pami teu di jalan agama saja beuti kitu harta ge moal salawasna aya salaki keur sugih dipika asih tos tiasa teu tos tiasa usaha langkung dipika asih keuna kana peribasa berat sama dipikul ringan sama dijingjing nya kitu deui malarat rosa teu janten pasoalan margi ku agama kamiskinan baris diaping ku kasobaran turunan pangkat sareng jabatan nu janten pilihan laki rabi aya lepatna nanging kedah diaping ku jajar agama supados mangsana lengser tina kalungguhan gaduh pamuntangan nyatan agama anu ngajentrekeun yen di dunya mah taya nu langgeng abadi saroge atanepi istri nuju jeneng kaheman ngagulidag tos lungsur tina pangkat kaheman taya kendatna malih langkung tina atos-atos nuju jeneng aya pangasilan mayeng tos teu jeneng mah teu aya patana pinggirangan dina kayaan kitu sok kakeunaan ku goncangan jiwa pamisanes istri caroge anu janten pananggeuhan saha deui ngandalkeun anak tangtosna pimanaeun silih titipkeun diri mulasara kaonjoyan sareng silih bantos kakirangan mangrupi palakiah rumah tangga sakinah mawaddah warohmah panutup catur tina ieu dadaran mangga urang sisiliran deui we nya yen gampil ka hartosna ieu surabi benang celasmi matak seubeuh hayang deui laki rabi nu islami beungkeut pageuh dina ati
Cagah sakitu wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.